tangari ereng-erengan kieu paling seger ngada rujak. Tapi ngada rujak mah sorangan mah teu ngeunah kudu jeung emak. Di imah we Rek neangan injeun tapi eta tukang ngebangkeureulinna can datang keneh wae, can aya ngider. Padahal geus dina ieu lebaran, can aya keneh wae. Kumaha cenah nya aing teh boga duit pisan. Injem kasih bela aing tara mere nginjem. Mesti mau diberes eta mah. Iya. Tas di mana? Tas meuli rujak ya Teh Iis di Parapatan. Rujak hiji doang tuh kan. Tong hayang Nempo doang, ngeunah teu ngasaan di dia. Urang cuma oda Hayang wae ambung Urang hayang. Eta Teh Iis keur naon si didinya, cemblep-blep wae, tangari ereng-erengan. Biasa keneangan injeun. Ye, ayeuna mah kan geus atuh Kang Bang. Di mana pugu encan, can aya. Kira ku encan. Oh, encan. Yang geus urang ada harage di imah aja mah oda Siapa mah nih koret banget tuh Bang rujak oge di ieu, aing hayang ngasaan. Hek naon sih ninitah wae ulin sore manten bung Tapi teh kieu. 10.000. Lain talangan mah ka aing. Nya jeung talangan age. Ye Teh Iis mah nya ulah ngada harujak ieu mah mahal, mendingan oge tuh ngarujak cang kudu we. Bagas yang ini Cang kudu dibabak jeung tales hideung. Oh, sebang 10.000 mah kabeuli aing ge. Nya kabeuli kunaon hayang nu urang. Di jauh. Nya urang ge jauh dah lempang. Urang di dareureukeun ku batur di jalan teh nu gelo. Ngomong mana hayang rujak itu. Enak ya. Nya naon nya? Ieu tuh cuaca tuh tingali meuni ngalakep gos kieu Iya ya. Bela ka mana? Tuh nya teuing biasana wae teh sok ngaladog mehna pacin lagi molor. Lain aya pinjem kasih bela di berenolnya. Pinjem naon? Pinjem duit. Gua teh pinjem beas Beas mah loba, pinjem duit ieu tukang Ini mah teuing. wae ngidar wae geus padahal geus bilang nya lebaran. Ya heueuh, nya cigana teh barali kunaon Batak oge. Heeh, eta ari tukang baju mah geus ngalalidar aing jeung Oh. Urang oge ena rek ngecolok deui ye ka tukang Bang Harian aya nya. Gua ieu teh nungguan. Sudah si Bella mah pegangan duit. Teu nyaho Kalau mau pagi nya. Urang hayang buru-buru ngada harujak mending geus ngaruy. Enak Mau teh ngeunah ye. Gitu bae, bawaturan oge. Aduh, iya aya jambu air. Iya kedongding. Iya aya. Atuh ya, sia mah mending ngabibita doang. Oh ya Alah, ampun. gitu eta bawaturan. Kayak diberenya ieu na teh jarotna. Kalau buat aing bawaturan. Iraha beureun alamana mun boga duit lagi Sep, mega. Kalau mau panggil si Bella, jadi semua dikit cuma. Oh, kayak mun amprok Tebong boga rujak, koret ka bawaturan teh. Cara manehna. Hei, ayo ada lahar. Sok singgah rembul daharna. Deakeun hayu. Ayo hayu buruk, mane nu leutik dean lain hayu-hayu da lahar Ayo mah teu barareuki ieu. Jadina teh hayang naon sih? Daharna hayang naon? Nasi goreng. Kurada buruk segala hayang nasi goreng. Ayo buru di dalam udah sok pala lahok wae. Jadi nate. Jadi marah lahok wae geuning lain hayu. Kurang bager kumaha ieu. Eta sia kolot-kolot deh hayu eta anak-anak sia ajakan dahar. Hayu da lahar. Gusti tengan. Sieun ka aing kitu sieun tah kitu da lahar ulah sok era-era. Jeung saha wae. Hayu. Boga pipiaraan teh. Sakieu ge alhamdulillah. Geus gede mangke dijual ku aing. Ayo mentak ayeuna singgah rembul daharna. Ayo ieu tah hayu sok ajakana anak sia dahar. Jadina teh kitu tah ajakan dahar. Sieun ka aing kitu.
Malah pasarea teh hidang. Dahar. Teh. Mau udah lahar sia. Geus beurang kieu. Enggak sembung mah geus kajarek diampihan deui. Ngaruy ini yang buru-buru ngada rujak nepi imah buka kadaharan saeutik inget kakolot teh bade jeung rujak oge. Tadi ditempo deui, diasupkeun deui, ditempo deui, diasupkeun deui ka plastik. Aing mah. Mak. Kan ya? Ma di mana sih? Ieu keur maraban entong. Ulah encan, ya meuli rujak. Meuli rujak. Heeh. Segala we meuli rujak sia. Puguh keur hayang mah panas ereng-erengan ye jauh di meulina oge. Meuli di mana sih ieu? Bahkan cengkong. Ieu senarin hayang rujak ieu. Heueuh, Mak. Kade Kade kunaon? Ya lain. Teu biasana sih hayang rujak. Nya uing arek miangan jambu oge arareueuh ayeuna mah mah teh Tapi cigana seger ya. Seger. Bara duit ieu ya. 10.000 mah. Murah geuningan Ya ya. murah keur hayang Meuli di parapatan. Di bahkan cengkong teh parapatan. Segala aya nya di dinya mah ya. Ya aya mah. Heeh, lamun boga duit teh mah hayang mah ajakan atuh ieu kadinya. Ayo mah karedok leunca ge aya. Aya nya. Mm. Gusti teh. Nah. Kadieun ya. Heeh. Ini seger Seger pisan, Mak. Eta kadongdong eta ieu kadongdong. Heeh. Jambu segala aya geuning Ya, ya. mama ngadahar jarotna we ulah Udah ayeuna. kapelag aing. Ngemal kaplag ieu. Ieu mah ulahnya jambuna mah. Iladan teu. Nya cobianeh heula ku emak. Nya. Ieu kadongdong buah ieu. Nya lain eta mah, daun randu. Hai. Ya heueuh lah buah. Mah meuni. Kunaon? Meni hasem kieu ieu Asem, ngeun nyokot cai nya. Meni hasem rujak teh. Tapi meni seger ya tangari-tangari bolong meni kuat ngadar. Iya, Ya rujak. mang ieu mah cai tiis. Heeh. Kendi. Heeh. Cai kendi da kulkas teu boga. Urang mah. Yes. Heeh. Ulah minuman wae es mah besing pilek, ieu mah cai kendi tiis da. Pantesan ku aing tadi di tean diam, cigana ngaladog si teh. Teu nya mah meuli rujak sih ya. Heeh. Jauh tuh ka parapatan leumpang kos nu burung. Da kumaha sih da we ngajelema teu gablek, motor teu gablek. Ini boga duit cia 10.000. Boga. Masalah menang nyokot di hadapan guguling aingnya. Lain ka wing teh nying calengan mah di ieu tadi awi. Di dongkel we. Heeh. Aingnya sok nyimpan 2.000 Aya ya. selip-selip. Terus dicangcut mah di anu nyelip. Gusti tingan. Ya mah. Ya ini kuat seger kieu ya mah. Ini segala boleh nya baheula mah. Boleh teh digodong ayeuna mah dipake ngarujak ya. Heuh, Mak. Mak, geus heula wing arek mangkat Makat ka mana deui sih ya? Wing aya acara. Acara naon sih sia teh? Halal bihalal. Di mana? Teu nyaho di mana we cuman aya konsumsi. Haha, sia mah ngara konsumsi nah. Heeh. Kadang ada beakeun ieu aing mah moal loba-loba seueul aing mah Sok seueul aing mah lamun ngada rujak sok babari seueul ya. Kade di mah reuneu. Gusti pira ku teh aya reuneu kusaha. Reuneu ku entong. Teu hidang sia mah. Hei buru beakeun heula ulah wakang ngalog kada ke balik kaladog ayeuna rek ngaladog di wae. Bu Hei, wing aya heula nya teh. Ganti heula telana. Telana jero. enam ini beuki banget ngaladog. Di mana sih mah celana jero wing nu nangis kamari? Nyata di lomari sia teh. Mama celana jero miteun di lomari. Deui Ku geus dirapi-rapikeun di dinya. Nanggeus nya. Wing arek mangkat deui nya. Emang tadi sia teh make cangcutan. Teu puguh mah ming ngaja sugan we aya nu ieu nu lenjeh di jalan. Nyapan ku aing ditunda di lomari di dinya geus diselap-selipkeun iem. Ieu cai kendi perenan deui. Enggeus kemeng ke mah arek nginum mah. Nanggeus nya. Sagala wae segala mah rujak aing masih iem. Kamu mah kuat seger ieu euy. Enak.
Mun eueuh tukang cilok liwat-liwat acan biasana tukang cilok ason we kieu liwat da. Ka mana sih nya? Ah, sugana aya teh si Iis. Mak wadah keur naon itu serangan wae nya. Senari eta ini di hareup eta ngadaang naon sih? Ah, ka ditu ah. Mak, ngadaang naon eta? Rujak bela. Gusti, Ayo, eta rujak rujak emak. saha? Hah? Nang ti saha ieu? Si Iem tadi meuli. Gusti di mana ieu meulina? Ya di Parapatan cenah ngomong sama Oh, ayo. di dinya teh ya. Ayo ngarujak jeung emak yuk. Nih kuat. Seger bela. Geuning nyamanya. Hah? Bukan yang cilok eueuh ah. Geus ieu we. Seger Iem. Eta bela. Isi ieu boga duit meuli. Itu nyaho mah di mana meureun? Manehna boga cenah. Ade ah mah. Kunaon? Nang nyopet. Bela ku teh. Menang ieu cenah nyelipkeun di naon di bilik. Ceng-celengan meureun mana. Cencelengan manehna mah kitu-kitu ge sok nyengcelengan wae. Ieu mah. Adang ti mana-mana ge nya. Heeh. Nih ngeunah banget geuningan. Ya aku mama sok lamun loba teh ngadahar sok babari seueul. Ade saseul sia. Sok beakeun neng. Baboy si ieu beuneuh mak. Tapi aku teh sia mah. Betul yang rujak emang kitu nureuna sok. Rujak wae. Anu teureunna ge hayang sia teh. Emak deh buat teuing. Ya pira ku teh ayeuna bela ayeuna ku saha? Aya ayeuna mah emak eueuh salakina ge ieu teu bugu-bugu beuteung gede. Pira ku teh. Ya mantak mah lamun hes pake calana tara. Tara emang nah. Di sampai. Ana masuk lo bajin. Pira ku teh. Aya. Aya emak aya. Teh naon kitu ge. Isuk-isuk teh ya beuteung langsung gede we. Pira ku teh. Ade mah make calana ah. Mending heula sia Beak mah. ceprok wae. Lamun domba mah sugan digesek-gesek di awi, reuneuh harak. Aya mah bener aya gosipna mah. Mending heula sia mah. Oh, seger ya. Heeh. Awan Awan beak caina ge. Si Iem ka mana sih? Si Iem ngaladog deui karake balik ngaladog. Ayeuna ngaladog deui wae. Kuwi ka Bu Hajina eueuh Ka cenah. mana si Bu Haji? Nyaho cenah. Pinjem duit, Mak. Pinjeman wae duit sia mah. Salah kieu keur gawe oge pinjeman wae Pas duit duit. tara balik ngiriman tara si Is ge nyahoon ah. Ieu mah tidak geuning yang salah nu kitu. Ya buat teuing salah sia. Boga deui ya, Mak. Boga deui di ditu. Tuh, bang keliling geus raya poe kieu. Nya geus ka bang keliling we naha ah. Teu ka Batak Ya namanya. heuh aing mah. Yeuh. Mama geus teu embung ah. Geus lieur, mayarana lieur. Masalah kasih Santi eta teh mengkol da. Eta teh. Heuh, geus aweun ka ditu nya. Kasih Santi lah sugan ka imana nya. Heeh. Ieu mau Nah, dibeakeun. Mak. Boroning jelema teu gawe kos aing. Eta si Bela nu salakina digawe geuning ripuh ah. Pinjeman wae Bang Emok, buang kuliling. Mendingan aing balangsak oge teu boga Bang Emok, teu boga Bang kuliling. Ah. Lieur teu da ge mikirana. Eueuh nu ngaresikoan komo aing mah. Gawe henteu pan. Komo boga anak ge si Iem. Teu ge digawe-gawe acan. Acan mayaran. Hah? Ah, bikin ah. Tungtung nama seueul tuh pan ah. Loba teuing ieu teh loba teh ngadar rujak ih jadi seueul kieu ampun tengan ah. Aing mah rujak we teh dibeakeun acara halal bihalal na ge geunsan deui ge aing kudu kumaha sih uling ka mana sih sarepi wae jelema teh kamarana nya apa geus marara judi di garawe kitu. Ini bararete aing mah yang ulin dah si Bela ka mana meureun apa ulin deui kitu ka si Iis Alah, lewat geningan tukang bang teh. Geus teu boga duit pisan makanya loba nu ngajat deh. Pandangan make naon coba ge. Canggul balik Is. Hei, ke mana? Tadi aing nungguan wae tukang ebang. Kasih Santi oge liwat tadi.
Aya, Aya. batak Terus majunya dah. terus babatu dino hajat. Ya kawin cenah. Iya. Poe minggu. Aing Gabani aing diondang, eueuh duitna. Mangkana aing nungguan eta tukang bang keliling. Enggak kagak orang kasih santi. Aya Jadi santi teh cenah poe Jumaah. Urang ka ditu. awal di mangkana tetangga lembur eta kumaha eta hajat pan make Aya we atuh, maka biasa tuh beasna. make beas teh nyaah bela. Beas teh ka ieu kamari atuh pake we Bela heula. aku make nu kitu bela ngerakeun Kami teh nyawan ieu. Ya. Siap boga meureun simpenan. Nyimpen di mana urang liat neangan malah engke cenah poe Jumaah. Rasanya ini mah kabu haji juga. Amane sok loba duitna oge Oh, wah, enak mah. Kabu haji apa? Waji eueuh. Aman. Mangkat cenah nyaho teh sugan ka anakna nya. Masih Asep teh ya. Teu apal urang teu panggil-panggil jeung Bu Haji. Urang geus ngagujak jeung mah odah ya. Nang mau si Iem tadi meureun. Nya sugan saya tan weuneuh nya. Emang reuneuh ku rujak. Cek sia saha tah? Cek aing mah odah mun teh si Iem. Nya bayangkeun biasana kita ngarujak eta ngarujak ayo. Yo mun hasem di buahna teh. Aing ge hayang teu reuneuh ge ngarujak. Cek aing mah. Yo, apaan si Iem jeung duda wae orang kidul teh ya. Nyok gitu mah teu nyaho. Mah odah jabaning aya wae cenah unggal peuting anu liwat tukang bebek kan di mana ya mah? Di ieu keun disewakeun bebek. Heeh, eta. Aku Jeung bela. bah alut juga. Emang mau ada masih subur keneh kitu. Oh, udah sugan nya. Jeung bah alut kieu cenah ngomong aja cenah. Baheula amprok jeung urang nya ke urang meuli endog. Neng cenah wau teu cenah kitu. Wau ka saha eta cenah nu imahna sapeureup cenah kitu. Nya emang heuh nya. Cenah. Kunaon sih? Eta cenah randa cenah. Heueuh, kunaon sih? Daekeun mah cenah dibebener ku Abah cenah kitu. Nya buat teuing heueuh. Ya mau ada mah kitu-kitu ge geulis keneh nya. Nya kebaheula ge geuning bogo ka anak haji naon eta nu tukang sayuran teh ya Heeh, edang dan geulis Nya teh heueuh. mah dibanding si Iem. Nya heueuh iis. Batu ngaromong naik hajat manehna coba ngadadak ngarujak. Coba anak ujung indung eta randa kabeh. Bela ieu ti saha bela? Nu hajat eta. Ari babantu urang saeutik ngoloyong mah dibere. Lain nyamper ka aing bukan si Yang si awewe wae. Bela, ieu ti saha? Babantu tadi tetangga si Santi aing liwat teh tadi ka imah si Santi di gorohannya dibere ieu. Lain ngajak-ngajak aya bantu teh. Nya pedawe tadi ngudag-udag si Batak. Ayo. Ngoloyong yuk. Oh, nang ulin. Si ieu mau liwat. Oh, Nah itu. Ini tarari iseun aing mah da ulin oge jelema teh kamararana meureun mending ge balik molor Aing mah mari ngejocan. geus, Terus, oh nya. Tuh cek aing ge iis, aing mah ngomong tara salah. Ya, kumaha sih aing mah kolot-kolot. Iis, no. Set. Ini kayak di anu gono mah anakna iis. Sama Odah ya Allah. Ya. Geuning ayaannya. Iis, Kesalahnya. heuh aing mah ngomong tara salah ya. Is dege ke diis. Aduh iya, baru balik iya. Aduh, iya, saya dikerok, iya, yang sareen kia. Aduh, iya, jadi sareen kia. Aduh, Is balik ayo. tuh, Iis cek aing Aya aing mah sikanya ya. sama Odah. Cek aing mah tara salah ayo. Ayo. Yam, kunaon Indonesia kunaon itu kohe kue sia buat teureun Indonesia. bukan burung nih tujuh mulut reuneuh Oh, tadi geus ngarujak teh aing eta. Yo, buah sakitu haseumna eta asup we ka sungut Indonesia. asam lambung meureun naik damehna mah boga penyakit asam lambung
Pira aku asam lambung meuli sakaligus ohek we nya eta moal teu hakna ge harejo. Meureun gara periksa ge. Bukan kurang geus baki atuh ah sia teh ah. Ini kos kitu mah. Eta bahalut nanyakeun we ka emas sia oge ah. Sia masuk fitnah wae Ya sugan sia hees mah teh nyaho indung sia, nyopet. Pantes onam sia reuneuh nya ieu mah emas sia nu reuneuh. Urang gua sia masuk agak rosip dah coba yang tempo ah. Ayeuna ka desa heula ah, bebeja ah. Piraku teuing indung aing reuneuh geus kolot ah. Eta mah bisa-bisana jelema duaan we ah. Is, kumaha eta lamun heueuh teh eta mah oda. Lembur urang ke gedernya. Teu gede eta aing mah. Nurun. Yo, reuneuh na moal teu disesar da. Ya heueuh. Ampun mah oda. Heujeun da Ya, sapakat kitu mah bela. Ampun aya wae. Kok jadi hanet sekieu ampun dengan iku mah Mak kunaon sih mak? iya Kunaon? gara-gara sia ngabawa rujak aing mah kok jadi seul kieu nyaho indung boga lambung Nya kabeh ge jelema mah boga lambung, mah boga emah meureun. ieu mah kok aduh seul banget Aya-aya wae dikerok atuh ku pacul. pira kok jadi Sama tere cager, dikerok ku benggol mah da moal manta karasa mama. Kudu ku pacul. cuman ini di paraban rujak Yo, cenah cek si Bella jeung Teh Iis mah reuneuh. pira ku teh rada aing seul teh ngada gara-gara ngada rujak ieu Serius henteu mah reuneuh. tah aing rada kusaha Lain lamun reuneuh ngirakeun mah geus kolot. ya pira ku teh nini reuneuh Yo, sia biasana mah tara ngada harujak kan tadi mah meni bengis. nya sia tuh udah dia mau rujak ayo Ih, we mama ngerakeun wae anak geus kolot oge. eta kumaha cek si Bella naon Cenah cenah ge ngajar teh cenah tuh indung sia utah-utahan wae cenah keureuneun cenah. kuman banget eta kumaha lamun nyampe ka sungut tetangga nu Cenah lain ku ki alut reuneuhna. ku ki alut saha Sok panjang eta tukang karamba teh ya. Gusti tengan aing amprok ge tara Yo, asia ayeuna mama uruskeun ngerakeun. uruskan beuseung ka nyaon ka tetangga nu lain Oke, mah pajahkeun mah heureun nu jadah. aing di mana si Bella na Nya teh nya ti mararangkat ka ditu. meni naman pisan Cenah majar teh mah ngampi-ngampikeun ki alut. pira ku teh geus aing arek ka si Bella heula Heeh, mah dikerok heula. moal engke balik ti si Bella Geus na beuseung mendag teh nyampe ti tetangga mulu tetangga ngerakeun apa sorangan si masyarakat. apa sorangan si Bella sungutna Heuh, mah teh. misalnya Hai buru. Aya wae tuh ge. Nya geus kolot sagala ngada rujak tuh ge. Aing mah da. kudu dilabrak ka si Bella mah tuman bahaya kena nyampe ka sungut tetangga nu lain Tuh ih cak aing ge naon nya heueuh. Bella Naon mak? hadia naon sih ngomong aing reuneuh Ih sarina sia. Mak naon mak? Bisa ka bisa. sarwana sia teh jeung si Bella Sia nu ngomong. Sia oge nu ngomong. Rono aing soal karena gara-gara ngada rujak Saha cek ngomong mah cek saha? itu si Iam tadi Ulah tuh ngomong naon ka si Iem nya, si Iem na we eta mah bisa-bisaan heuh teh Is. masuk ngomong sembarangan sia kumaha lamun sia nyampekeun kata dengan nu lain Nya nyerakeun ieu mah teh ngomong si Iem pertama. ngomong si Bella tak ngomong kasih ieu. sungut sia tah Urang mah teu nyaho mah nyaho di mana Wah, mah sia ada lamun nyampe kata tangga batur Anya emang heuh emak anu nanyakeun bahalut, nanyakeun we emak jabanding ayeuna bebeka tukang nganima ya emak. terus naon hubunganna jeung si Kalut teh hidang Nya puguh heuh nya Is, oh nya naon deui lamun teu ngana mah heuh. aing tadi geus ngada rujak karasa ieu lambung aing Ah biasa lagi tengah ngadang hujak kata ngadang ya Is. ya beda we tadi si ieu mah warujak Nya mah dititah ku emak ditah meuli. tapi betul Boten lagi meneh-melenis eta nya. Oh, mak. Buah-buah heuh emak kade emak nama yo. tai malulu ieu teh tai malulu Gusti sia teh Bisa bener mah nya mumpung Aya lagi kene. aing geus nini pira ku tai Is lamun sia mah jeung si Bella karak pantai Ya udah di kabe satahunan nya moal. awas ya sungut sia dijaraga ku aing di bani bet pake bata yo naon teh pira ku teuing aing reuneuh nini 7 mulut bisa banget si Bella mah ngagosip teh bahaya lamun sampai tetangganya aing reuneuh goblok banget tapi kumaha nya lamun aing reuneuh beneran
Ayo ku saha Busti. Kan ancam. Action. Yang geus atuh gitu, yang geus. Urang maneh. Ayo. Hati mah rujak itu rujak. Teh Hai. Orang mah teu nyaho mah nyaho di mana Wah, mah siapa ada yang harga. ngomong kata tangga batur. Anya emang emak anu nanyakeun bahalut, nanyakeun we emak jabaning ayeuna bebeda tukang ngeunima emak. Ya terus ada hubungannya jeung si Kalut teh hidang. Ayo ini kagum. Si Kalut, si Kalut. Ya kan ini masih kalut. Nya itu dah. Aing lu kagum. Gue aram.